lamun geus gila sesuai jeung aturan akhrijhu badunya min qalbika fa innila ajma'u hubbi wa hubbad dunya fi qalbin wahid. Kaluarkeun ku maneh cinta dunia di jero hate maneh, sanyana kaula moal ngumpulkeun cinta kaula jeung cinta dunia dihijikeun di jero hate. Mun ente cinta dunia berarti teu cinta Allah, mun ente cinta Allah berarti teu cinta dunia. Mulai kuari ngageser urang ti mimiti disederhanakeun pait. Eta teh pait nu mantak perjuangan eta leuwih tibatan perang lantaran ieu mah terus wates wangeuna datang ka maot maksud. Berjuang eta pait jasa lain lalagaan terus urang menghindar ti jelema, menghindar ti syahwat, menghindar ti lazat, menghindar urang bisa babarengan jeung makhluk tapi menghindar jago. Ketika orang teu bisa uzlah. Ayana uzlah teh lain sauzlah-uzlahna orang moga maksud. Jadi henteu meunang ku urang datang-datang uzlah bae teu meunang. Nu mantak diperdebatkeun di universitas tentang uzlah, kok ada uzlah sementara syariat kan ini harus bergaul muasyarah, sementara ada uzlah moal kabahas lantaran lain perjalanan. Dua tangka ira ge moal. Nah, ketika kebutuhan urang teh ka Allah pasti jelema bakal hayang uzlah. Mau tidak mau kudu uzlah imah di imah bae teu bergaul jeung batur uzlah ngaranna. Wa imah langsung ka gunung Kaleung. Eta teh mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kumaha rapihna bing beres kecerdasan urang. Ketika urang cerdas, datanglah usul berubah perasaan. Karena dunia geus teh haya jeung jelema geus mu ngadenge suara jelema geus mu. Nah tidinya lah instruksi ti Gusti Allah, balik deui maneh ka masyarakat, balik wajib maneh balik lurus-luruskeun makhluk anu perlu syariat-syariat, nu perlu thariqah-thariqah, nu perlu hakikat-hakikat. Maneh nungtun makhluk sesuai jeung kebutuhan makhluk. Nu butuh syariat tungtun syariat, nu butuh thariqah tungtun thariqah, nu butuh hakikat tungtun hakikat. Di mana geus aya kabeh. Kuari mah urang deuk nungtun hakikat kumaha aja urang lagi hakekok. Deuk nungtun thariqah kumaha urang lagi teu boga guru. Nungtun teh syariat tapi totorekatan, nungtun teh syariat tapi hakekatan. Ngagibeg atuh kajen ku kumaha. Mentak tita turun deui ka BG. Nah, kuari mah statusna wali. Geus teu cangcaya kajen ku kumaha ngeunaheun dituturkeunana. Ketika nyalateun teu kayang sholawat. Ngeunaheun kan? Ieu mah haju bae ngabisiki sing ada sholawatna nya. Sing ada hitung pangitungkeun nya. Aing hitung 5. Emang 5 ente saurangan hitung 5. Mana jelemana usul ngomong aing teh hitung 5 padahal hiji. Bo kiai korupsi sholawat diririwaan sia kajen kumaha ge ngariung nu kadeuleu jauh Ambonna kitu keneh silaturahim nu kadeuleu teh berkatna tah etalah nu cilaka. Tapi lamun geus cara tadi teh jelema geus saya embung kana dunia jeung makhluk teu tegep ngariung atuh sesuai jeung syiar, kitu keneh magahan ngaji sesuai jeung aturan, kitu keneh salat geus eueuh sama sakali mailul qalbi anu kecenderungan hati kana dunia hiji be Allah. Nah kitulah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ieu carita endek datang kadinya teh pait pepegatan urang cicing di imah jol beaya calon bupati. Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol abdi aya kepentingan bade aya calon ngazam yang bade calon mohon bet aja urang sasalaman guriwal 10 juta nganeng bae urang ieu duit tok amat 10 jutanya. Ieu duit pan teu halal, ieu pan mah duit sogokan. Jalamun teu boga maksud berarti lok sedekah. Cilok sedekah berarti nyada sedekah teh aya karna. Berarti kan cek dina Fathul Muin ge haram. Boro-boro eta murid be murid datang ka kiai.
aing isin tas balik teu mere sodaqah eta teh pan haram cak Imam Zainuddin Malebari eta teh ku sakitu bagi haram komo datang calon bupati nu tadina tilok mere kuari datang aya karna mere berarti kan haram. Nah geus ngajogrog di meja 10 juta gidele bae kurang gede oge kamanakeun aduh insyaallah abi lamun di dahar sabulan mah teu kudu balanja hese-hese teu kudu hese duh kumanakeun wali motor dipake ku urang ditumpakan haram belikan ka baju dipake haram di dahar jadi naon garang-garana daging jadi getih wah berabe kumaha ya sinya bikin ka kotok bae gitu kotok mah teu beukeun duit beukeun ka popan jadi di catuan ku kotok-kotokna dipencit akur-akur wae urang bingung lah cek yana jaga saya ieu lah hese batur maneangan ieu geus aya di imah ya halal mah kos ieu haram ge lamun menta dibere ge batu masalah no problem waduh geus datang ka dinya geus mandeg datang ka dinya racun aya di awak jago ngaji nyana deleukeun jago ieu teh pelebah kituna jababari ngaji nama tu alpiah kurang sahe-sahesena ge terus diulik kabelah ditu nama nyai-nyaian mantek itu kene asal mau martil bae ge gampang ja usul fikih dan lain sebagainya ngaji mah gampang praktekeunana ge gampang tapi pelebah eta ait sedengkeun di dinya bakalna sinaran ilmu mah di dinya eta rahasia pribadi jeung Gusti Allah tah mah geus teu kudu ditembong-tembong ulah ai di hareupeun jelema bangun hebat jasa popoyong kodan tawadhu ain tawadhu gorenganan sakumaha ore koros sinar ilmu moal aya jagokeun ngaji di dinya datang ka didarengekeun turu dipake bage moal kajen kumaha yakinkeun moal racun aya di dinya atuh lamun jelema kabeh wararo ieu di Indonesia ieu kuari boho ujianna pamarentah sieun atuh ka kiai kulantaran kuari mas kiai na teh diome ku pamarentah kama qala almarhum Zainuddin MZ cek Zainuddin MZ itu singa macan dia disegani dan ditakuti itu kan karena di hutan. Tapi kalau macan sudah ditangkap kemudian dikurungin ditonton anak-anak bisa ente Zainuddin MZ iya kiai hebat sote ketika lu lompatan ti pemerintah dibere embung naon embung ai maka Allah sieun ketika kiai dikurungan ku Golkar diome ini kiai omean kita nih tuh MZ eta hebat jasa braknya anak kurungan ngomong mah bisa mereka kurungan jana ge aduh tapi aja babalik jana mah bisa nah iyalah keur carita naon kitu ngaranna sinar ilmu bisa sinaran sote Mama Satibi waro bisa sinaran sote Mama Bakri waro belah dieuna bisa sinaran Mama Asnawi Syahstawi Caringin waro belah dieuna Abu Yadimyati Cidahu nu mantak aya sinaran jaga gajina mah akur bae teu kaharti ku urang gajina urang kula gaji di itu jam 3 naon nu diombaca naon nu disurah teu kaharti keterbatasan urang meureun atawa nyarana ngaplong ka mana bae ngomong nu jelas mah teu aya kaharti aya henteu tapi kosono bae hayang bae ngadengkeun waro Abah Ucu urang mencari Fathul Muin di mana akur bae Fathul Muin mah jak kitu-kitu keneh surah lah tapi lagi beda sautak saeutik gayana doang tapi kunaon teh dipake ka resep waro ngayangan lu polo nu bisa anjasa ambualaya sinar ilmu ketika aya racunan di awak moal aya nu ngadengekeun oh ti lurah legleg di camat rau di bupati
waduh ada tagah hitut-hitut gendek nyaritakeun lalaon ge eta racun nu kadengena racun ketika nyaritakeun ku masyarakat teh jatuh lain dukun salat naon racun nyaritakeun dukun wudu jalain dukun wudu naon racun nu kadenge racunna saha nu daek sih ka racun. Nah iya kan orang perjalanan kita pahit pepegatan yang televisi kuari mah teu sanggup aing mah cenah daripada pepegatan yang televisi malah mendingan nah ngeusan bae hirup boh wadak parah amat sih mukhalid jadi mukhalid di televisi pemikiran orang yang televisi mukhalid itu kayaknya apa dan lain sebagainya juara rauf pepegatan lalaunan setik-setik trek kurang katitipan ku ilmu ieu ilmu Gusti dititipkeun ka urang wali alimil ukhra alamatun turo urang mau nyaritakeun kifatul azkiya isin wali alimil ukhra alamatun turo layat lubud dunya bi ilmi masaila pula sok neangan dunia ku ilmu ku ari mah ilmu pake neangan dunia aduh Masya Allah lain ilmu lain alim akhirat teman karena alim dunia alim su karena ulama su asal ilmu dah dipakai dengan dunia ulama su geus bal beres kajian zakat iya perjalanan menuju ke Allah ieu mah ala kadar bae heula ala kadar singrai-singraikeun teg engke Allah nu mere rahasia eta Allah nu mere teng aya perasaan seperti kumaha di hati urang perasaan deket jeung Gusti Allah hese nyaritakeun kan deket jeung Gusti Allah lantaran lain di hareup lain di luhur lain di tukang deket deja apa Allah mah mukhalafah lil hawadis tapi perasaan urang deket eta nu hese urang menyaritakeun kita menyatu dengan Tuhan teu meunang lamun lain keur urang makom ta'allum mah sebab naon atupan urang mah makhluk Allah mah khaliq pan Allah mah mukhalafah lil hawadis eueuh deui bahasa kos ngabahasakeun zat jatuh meunang bahasa zat ka Gusti Allah pan aya zat batu teh kudu murakab atupan aya eueuh deui bahasa ieu mah keur carita berbelajar tetep bae zat Allah aya ngaran zat atupan kudu murakab kajen kumaha ge moal pati-pati disebut zat eta teh lamun teu murakab mah tina anasir ye tapi kan eta mah bahasa eueuh deui bahasa iwati zat nginjeum bahasa ieu ge sarua menyatu dengan Tuhan ieu teh nginjeum bahasa teu meunang disebut wahdatul wujud teu meunang wahdatul wujud teh nu hiji nu tunggal we ngan Allah tapi deuk kumaha ngabahasakeunana terjemahan perasaan batin. Nah akibat orang pepegatan jeung kaladatan jeung syahwat lalaunan eta teh bisa 1 tahun 2 tahun bari ditapakuran ku urang terus dihina-hina dunia teh unggal poe ku urang teh sia hina dunia teh sia isuk teh deuk paeh make jeung dunia isuk teh sia teh deuk paeh nanahonan terus bae kitu bae make jeung aya jaringan-jaringan sagala kos kitu isuk teh sia paeh kumaha mun isuk paeh tanggung jawabna terus bae nya dunia teh hina terus nya isuk deuk paeh dikitu-kitu teh urang teh kos nu lalagaan tapi terus bertapakur urang ke satu ketika Allah meretet hese nyaritakeunana kakarak dibere saeutik doang dibere saeutik mah geus bakal poho ka sagala embung wauh jeung sasaha nu tadina mah kamari mah embung wauh teh urang ngahaja capek kuari mah embung berangkat ti diri asli ai kamari mah kan urang merkep padahal mah aya hayang ngan urang perang kamari mah perang mereket bungaan perketeun padahal menyanang ngajak mung perketeun hayang urang aya hayang bengarana urang perang jeung nafsu kuari mah berangkat di jati diri urang emang geus teu hayang kuari mah lain deui tah nu tadi mah urang teh kakarak ge urang suluk eta mah perang barang geus usul urang teh hayang nu mantak urang teh mimiti nama urang ka Allah kabelah ditu nama engke kurang ku Allah belah dia nama orang ngadoa belah itu nama orang dibere
mentak urang lamun ngagorokeun masih keneh ya Allah ya Allah ya Allah berarti eta teh makom suluk jauh keneh jeung Allah tapi lamun geus deukeut embung nyebut ya Allah sebab naon perasaan diri aya Allah teh deuk naon ya Allahan urang gegeroan sote kanu eueuh jaed ka dieu eueuh lamun aya mah atuh deuk naon digero-gero aja jaed aya di hareup kitu keneh ka Allah urang Allahumma teh Allahna perasaan eueuh jauh ketika aya mah deuk naon Allahumma mentak wali mah tilok ngadoa embung aing ngadoa ditita ge embung ieu mau ngadoa ambal aya wanya mimiti sakieu urang lantaran panjang diturunkeun ka dieu sugan teh geus naik deui urang sugan teh turun deui geus lobana atina pidunya nambah deui bae deui ieu angel jasa ye bahkan ngancam di jero hate engke-engke deui mun nya nu ngadoa aing mandek balik panjang awat doa walaya wali nu panjang wajah ngadoa moal isin doa teh menta. Nah ieu carita jelema geus usul ilallah ala kadar doang tah perjalanan ala kadar capek tah perang capek tah tek suluk tak eta teh ngobrol mah bisa ngan 20 menit jadi praktek 10 tahun can puguh 10 tahun orang sering ngahuleng ai bangsa ai geus suluk mah ngahuleng kieu bae ngabersihan bae mantak ajengan kakak Banjar tanyakeun ka nu di Banjar dan kakak bapak mana boga gurunya nama jangan kakak nya mun salat kieu makmum geus darangtung nya kieu tekar di kurang kernaon eta teh batin anu dek di nolkeun aya cara-cara kadang giler santri mah malum santri itu beda kan santri mah tuh jadi nyana katukang heula kieu bae santri karena nungguan guru ke can bisain nya nama ibadah santri mah blon santri mah kos gitu hei nyana keur nol kan aing mati wudu keneh geus nol blon santri mah tuh calakan das geus eta istirahat kayak geus mulai ya geus setengah jam leuwih kadang-kadang sajam nangtung bae sajam kadang-kadang aya sajam na nangtung mentok carang boga muatan nya mah carang aya ngamamum lamun lain nu kuat-kuat amat mah nge carang ge santri saya itu giliran sa dengan kakak los ya ka ditu teu kuat nangtung aing teu kuat memehna nangtung angel teh mangkar semua hikam pan nya mah mentak ngaji di dia di Cipari nah gitu hikam nya da mun caritakeun hikam lazat bangunna sebab aya di dirina yang salat tuh geus teu neuleuh santri sabodo deuk aya deuk nu ngamamum sabodo malah kadang-kadang nya neuleuh ka tukang seuri we seuri maksud seuri teh deuk ka mana cek kana deuk ka mamum maning indit cek kana maning indit embungin di mamuman embung hayang sorangan bae cenah mah hayang sorangan embung di mamum pan aya urang marah woi sia goblok aing imam yeuh nya mamum atuh sia ka aing teu sopan sia nya nama embungeun tuh nu luhur mah jadi embung malah mah embung nanti tetep loba bae engke geus setar karak loba mulai cenah Allahu akbar tegep geus teu robah-robah geus teu robah jana asal geus mulai bae ta eta memehna kitu keneh diuk jana mah mundek ngaji diuk bae penting mah ngaji na ngaji rohbiah tapatul muin sedekah harti ku urang kieu santri geus ngabayak nyana can mulai deuk iraha isi mulaina aja kan
ye bingung ulang lewat sekurang ngarokok deh mending mun meren tepat saya jaga kakak ayo lo barengi training ya nak ngalandar lagi dek ngaji ngalandar lagi teu beunang jek ngana kege ka dieu deui tinggal urang we idek jam sabaraha ngajina ieu sih masyaallah hese kos lalagan buah mantep na luar biasa hese di jelema-jelema anu ngopenan batin teh kos kitu embungeun nyari pangjeusekeun ku sesembung Yesus sorangan ku pamajikan ku anak embu Yesus sorangan ngajembrengkeun sorangan jokot sorangan embus unita batu geus hese urang teh nurutan kos kitu na geus hese oh geus mana kuari nu kos kitu ieu mah kiai teh kos Firaun nya kuari mah guru ta eta hese dituturkeun eta nu kos kitu masyaallah kari urang nyaritakeun nya anak bae geus hese komo nu lain-lainna deui nah ieu keur carita perjalanan pait urang lamun dibere ku pamarentah nekadkeun haramkan pait ketika manggih lazat syahwat urang mimpar-mimpar seetik-seetik bae kalazatan jeung syahwat teh hayu kurang diperangan teh engke Allah mere tek aya lah nah jadi teu kaluar tina sabab jeung hikmah kudrot mah bisa bae Allah maha sagala-gala tetapi moal kaluar ti